Git, bangsat anu ditongo teh ketangkap paseuh cenah keluarga ditongo. Nu kubonceng teh lega nih. Naon mah anu ditongo teh eta nu kamari basa sebut teh. Keueuh cenah mamang pada nenggeulan. Heeh gitu mah. Meja nama eta kapanggih baseuh keur naik anu tangka cengkeh gitu. Astagfirullahaladzim. Boa ke bandewek eta nu legana 2 hektar eta teh. Palingan aing umroh anu ka 10 kali kaingatan wae di Mekah teh. Untungna we aing ngadoa. Yes. Cigana eta anjing. Sombong eta teh beja-beja ibadah ge heuh. 10 kali itu. Lain mang berarti cek mang tadi tertangkap basah teh. Iki tah cekeun aya balong, teh kuncung 3 brus cenah namanya. Cigana mah kitu nya euy. Astagfirullahaladzim Agit. Lain kitu konsepna euy. Kapanggih baseuh teh eta teh hartina teh kapergok kanyahoan keluarga. Paham? Ah dengekeun bener cek si Imul gitu. Artina teh gitu. Saya masuk salah arti. Anu kieu sarwana taun.